Umat Kangjeng Nabi anu moal daekeun neangan ilmu Allah aya dua. Hiji jalma anu mutakabir, anu sombong dina kabeneran, dek sahanapeun dek saluhureun dek sama dek musuhna dek duit pikaresep asal mawa kabeneran ti Allah moal daekeun narima sabab sombong. Dua jalma anu moal daekeun neangan ilmu Allah teh anu mustahil, anu nganalkeun ka era terus era diajak tolab, diajak ngaji, diajak bener era. Tah jalma nu kitu saur Kangjeng Nabi wayahna tazkiyatun nufus kudu ngabersihkeun kana hawa nafsuna. Ihdinas siratal mustaqim. Yuh jalma anu kitu mah nepi ka belut jang-jangan oge ceuk peribasana teu daekeun bener.